anu gadungna bilih janten kumahonan ieu entong teh ngacak-ngacak hareng batur wartosan urang gitu kedah diwartosan dajal nih kedah diwartosan gitu janten gadung akal teh supados tiasa ngabentenkeun hak jeung batil saur ulama urang teh dipasihan akal ku Allah teh fungsina jadi syarat kangge ngularehan syartun li talabil ilmi jadi syarat pikeun nyupri ilmu tak urang ayeuna keur ngaos nya ngabeut ngaos samare akal namun kali beuti sakolahkeun sabab gaduh akal aya hayam anu sakola teu hayam nah alim ngaos berarti otakna teu jalan akalna teu jalan urang teh pan hayang dunya salamet hayang salamet akhirat lamun hayang salamet dunya hayang salamet akhirat ku ilmu sajalmi anu hayang salamet dunya maka bil ilmi sajalmi anu hayang salamet akhirat ku ilmu sanjalmi anu hayang salamet dunya jeung akhirat ku ilmu nami urang ngaos hayang salamet lamun kapangaosan ge urang hayang salamet di mana hayang di akhirat hayang di akhirat Gusti rumaos abdi teh palangke kana salat teh salat teh urang teh sok bisa khusyuk Gusti da teu apal kana ilmu ditampi amal ibadah teh lain kulantaran getol ibadahna tapi kulantaran ilmuna maka lamun teh mah jami anu beramal henteu make ilmu maka amalna ditolak moal ditampi kitu jadi urang teh naon ngaos model kieu teh nyampurnakeun kawajiban upami urang teu ngaos sieun teuing amal urang teu ditampi seueur jalmi anu getol salat seueur jalmi getol saum tapi tara ngaos seueur jalmi getol sedekah nah tara maos lebar eta teh naon margina sieun teuing teu diampi wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal setiap amal anu tengah ilmu maka ilmu amalna moal ditampi ditolak nah akal fungsina teh jadi syarat yang gandung kasalamatan dunia jeung akhirat hayang dunia sakola teh urang kali tepikeun ka junun cekolot mah padahal lamun junun teh cekolot teh bahasa Arab mun junun teh bahasa gelok mun apal artina mah milih ibu anu ngaos sugan sumasanten urang kali taroseun ka urang kali ujang ari junun artina naon gelo eta teh jaminan disebutna mah junun jadi mun kolot bangga nyebutkeun kieu tapi duka teh bahasa simanan berenya yang ngaji teh cing nepikeun ka junun abi teh bikin ayeuna teh jadi seuring sorangan jadi mun cekot teh mun dibahasa ieu ge tapi wallahu alam nya artina naon ngan cek bahasa Arab yang ngaji teh nepikeun ka gelo ka junun itu bahasa tapi ulah di bahasa Arab teh junun teh syarat gaduh ilmu teh kedah gaduh akal heula jadi lamun urang alim ngaos berarti teu ngagunakeun kana akal urang di bahasa kesehatan teu gelo urang teh masih kene sehat benten jeung warga urang dikulingi kukurilingan mapayan jalan urang mah alhamdulillah gaduh akal matak akal urang teh angge ngaos ngarang salamet dunya itu lamun urang ngabenten-bentenkeun dina masalah khilafiyah teu masalah asal gaduh ilmuna we ceuk ieu make bismillah Fatihah teh ceuk ieu mah teu make bismillah aya ilmuna gaduh ilmuna duana ge ceuk ieu salat subuh teh make kunut ceuk ieu mah teu make kunut asal gaduh ilmuna maka anu Gusti Allah asal gaduh ilmu jadi syartun gaduh akal teh ditolak bil ilmi pikeun gaduh ngulari ilmu jadi urang nyeulir ilmu teh ciri urang sehat kene akal katilu urang fungsina akal dina diri urang teh janten irsun itba syaitan bisa jadi pangjah